Ya, mung posisinya di mana? Eh, Ceket Pak RT ya Pak, abi mah. Duh, aing mah. Ari Pak RT alamatnya di mana, Pak? Tah Pak RT teh ceket abi. Duh, eta. Sebatkeun, Pak, sebatkeun daerahna di mana? Alamat daerahna. Oh, alamat teh Taman Sari Pak. Tah, gitu. Nih rese kitu-kitu wae. Ayeuna Bapak lahir di mana, Pak? Lahir di mana? Lahir teh abi di mananya di asa pemisur pembiang mah di bumi Pak, ku Paraji dengan kapungkur. Kota mah Bapak, kota naon? Lahir teh Bapak di kota naon? Oh, di Tasik Pak di dieu. Di Tasiknya. Tah, ayeuna kapingna, Pak. Kapingna kaping sabaraha lahir? Dupi kaping nama, aduh, abi teh hilap deui Pak ya. Kaping sabarahanya. Pokoknya mah harita teh nuju sasi saum ya Pak. Nya sasi saum teh sasi saum mana atuh, Pak? Kaping sabaraha? Tahun sabaraha? Oke, abi kayaknya dapatnya diembut lah Pak. Mohon sok. Tepat mah kaping sabarahanya. Oh, sekarang Pak. Asa iya. Iya Pak. Tah kaping. Aduh teu kaos mah diganti ku apa ieu? Ari ieu pan KTP, Pak. Nah, tuh hari gaduh mau bade ngadabal deui. Ari Bapak. Oh, itu teh KTP Pak. Ongo eta apa? Mohon eta teh KTP ari Bapak. Da abi mah dipiorang ku Pak RT Pak. Ah, kira aku, Pak. Kumaha dongeng, mah. Mun pan abi teh dibagi beasnya banyak. Sur Pak RT teh cenah kedah ngadamel KTP gitu. Mata abi teh ngadamel we. Nya bami ngadamel mah anu teh can gaduh, Pak. Ari tos kudu mah teken dah. Teh kedah ngadamel. Plek, Pak, atuh Bapak. Nah, ngalapat abi. Lapat pun Pak RT atuh Pak. Anu miorang abi ngadamel KTP. Da abi mah teu niat pada ngadamel, mong sur Pak RT kedah ngadamel KTP. Mohon lu teh can gaduh anu ngadamel teh, Pak. Bapak pan gaduh KTP. Bapak gaduh KTP teu. Abi gaduh KTP eta. Teras kunaon atuh bade ngadamel di KTP? Ya sur Pak RT. Kapan Bapak mah terus gaduh KTP, Pak? Mohonnya panya. Nah, abi makin ngadamel KTP. Pan abi teh gaduh KTP. Nah, lapat teu ngawartosan ka abi atuh abi gaduh KTP. Duh, eta gini nyalakeun uing. Kapan Bapak mengerus bade ngadamel KTP? Lamun ngadamel KTP berarti can gaduh KTP. Tapi Bapak kan geus gaduh KTP. Asli jadi lieur kieu. Sebenarnya beunghar bicara mah.